اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan aya naon sih pasti urang ge bakal bunga lamun nyaho keagungan Ramadan mun nyaho ka kemuliaan Ramadan mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan pasti sahabat ge bakal bunga ai kitu kumaha Ramadan mah lain sambarangan nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta gagah jasa ka bulan Ramadan beberean bulan Ramadan teh gagah lah bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan kakarak wih mantep urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang aya anu biasa-biasa bae ka urang aya anu sebel kadatangan jelema teh aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku manehanana bahkan delewian bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nyana unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu mah ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati long beres tadi aya nu ka dinya dengan mawa cerik doang mawa cerik ka dinya teh kunaon penta tuluy jakenan anak geus asup sakola kurang duit 2 juta nu kamari ge can dibayar ya kumaha minta tulung deui bae tah eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan bebeja ka haji eueuh kitu eta teh tamu teh macem-macem ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere tapi baheula nu kuari mah lain justru atasan teh neken ka bawahan bolon kuari mah baheula mun kadatangan timpro teh bunga tapi kuari mah mun kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundakan malulu eta di ditu di Malaysia menang nuru di Indonesia eta ge sarua baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok itu tah bupati eta di Lampung tah mah itu menang nuru di dia di Jakarta jadi kos karar itu kuari mah tah baheula mah lamun di sakolahan datang penilik wah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu dek dibere penerangan tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru kuari mah penilik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok eta di ditu di Jogja teh mah sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu nariruna Yahudi bae kabeh jadi teu bunga budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merengket mirisan tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita jadi karari itu eta seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh guru tanu seuri guru kajian itu tetep cali berlain deui nu beres mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi barere bawahan jeung atasan beres rakyatna jeung pejabatna beres muridna jeung guruna beres kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan boro-boro dek kadatangan timpro boro-boro dek kadatangan penilik ya bawahan teh sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan murid dek kadatangan guru nirisan emang kuna
urut bulan kamari ge guru ka dia aing kotok can kabayar kuari datang di embe asana ye guru begitu teh eta kiai eta bangsa kiai Golkar biasana guru teh Masya Allah biasa anu kurang datang teh jelema bunga coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu nya nama mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes datang tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya eta teh bunga itu Hei itu guru baik ge salah guru ngaji baik ge salah kiai baik ge salah oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga dekadatangan kiai baik ge teu bunga luar biasa ndes ngundang mubalek bae masih perhitungan gina sabar duitnya kok gitu sih itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain des dakwah aju kiaina deui ka bawah untung nama ambalayah kabeh teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngan ieu mah preman bersorban lamun di PNS mah preman berdasi lamun nanti itu mah geus kugu preman bergelang bahar jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah berani maju demi Allah berani berkorban demi Allah kajian orang jadi preman Allah subhanahu atributna bebas deku maha bae gagah Ramadan ku gagahna bulan Ramadan urang bunga sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh Masya Allah cek urang pohara amat eta bulan Ramadan teh nomor kedua Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan bisa dirantai ku Ramadan deh ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan sanu bisa ngarantai ka setan ka anak urang teu bisa ngarantai Nazarudin teu bisa dirantai para reseda senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan bangun greget cenah ulah disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana mentukkeun welanan aduh Masya Allah di urang sabaraha ranteun loba biasa urang teh apa tuh bisa dirantai sih mun bener-bener eueuh jangan rantena bebeja ke kula siap kula pangodokan aya kene tukang nyeun rantai di pangodokan nang neng nong teu nyahoun ya setan teh dirantai ku bulan Ramadan ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan setan dirantai Masya Allah geus asal asup ke bulan Ramadan urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan deui eta mah dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene pan setan dirantai pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae ngabuburit make celana pendek eta aing mah resep ngabuburit kapuri teh eta doang tah loba urang rajeg teu make celana panjang insyaallah resep cenah aing pan ada setan tang gitu ngaranna teh dipertanyakeun kunaon eta oh ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna mah ceknya diantepkeun bae heulana
bebaskeun anak buah nama. So masalah lamun raja na do rantai bener-bener nu ditengkel kayu, nu di non guha, di rantai anu di laut, di batu, anu ditengkel caringin, roboh tangkal caringin, do rantai macam-macam. Tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu, ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa ka rajana mah. Aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna, bisa kitu sukidatus sayatin wa marwatul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Bulikat abwabun nar, lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueuh nu bakal ka neraka tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka, bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa, nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin, nomor katiluna bisa nutupan neraka, lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna futihat abwabul jannah, lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang Rayyan, bab Rayyan la yadkhuluh, moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur Rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur Rayyan, memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu, sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan, 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah. Mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan. Manya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugiana. Allah bae, Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol teh. Ulah kitu atawa deuk meunang kauntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu kauntunganna gede. Urang tinggalin bendu urang nanaonan jakabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna. Duh kaji gitu kumaha. Kau geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa.
Masya Allah, Masya Allah. Nih, cek tadi saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa, ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kayak ini dititah ku komandana siap dan kita puasa tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawaan anak siap Bapak saya laksanakan dititah ku gubernur siap awewe gubernurna lalaki kiai itu dibere duitnya siap arolonya sapan siap teta diperintahku jelema mah siap dan tapi diperintahku Allah sakitu make baret beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah teh siap ya kita ulah korupsi henteu tapi ku komandan mah siap dan Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang urang bojong. Hiji waktu bulan puasa nya kanu kolot lah inget dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu muhun. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanyaku dan Rami lah. Berapa dia adik? Ya dihitung baik. Nih hitung baik. Di mana baik adik? Ya jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Aku baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nak kamar. Di kamarnya nak bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo cari bareng. Barinya bulan puasa dia itu lo balik terus. Sekalian kesempatan. Kumaha cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung dayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarek 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu nu kakarek kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Jadi pasar kemis gitu teh sama dina ayana ge tama kiriman ti Cikupa tama. Ya Allah, mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi tidak puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban malka rasa gedena Ramadan. Tuh, jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famishaim atyabu indallah min lihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkan jeung minyak misik. Coba ke ieu cak Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal. Peringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambil minyak misik ieu seungit malaikat yang ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa
cek malaikat. Masya Allah, bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah, padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya. PKS bagus percayaan kawali Allah, Wahabi itu percayaan kawali Allah, nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah, ka Syekh Abdul Qadir wali Allah, kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Lalawola emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh. Kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini, eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jeuna. Ah, ieu kuaripan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned iya abdi buku barat tahun huruf Ned lalu bawa omong ayat tulisan nama bidinya cek pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa Imam Cikupa Allah kapuri citra ente pernah tadi dengan ngutus doang paling amprok jarapi yung puasana maju bisa ningali langsung ke kaku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam unzilat at-tauratu li sittin baina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan an mu'tamadna
ayanan Al-Qur'anul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27, nu mutabadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Eta ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ini mantak ayat tekna ge ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asan ngaji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu seru ngomong lain gitu urang mah kiai aya bae ngan engke cek mawa HP di imah we dia kayak kepanggil kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang basna diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset, asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh pan wuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati pernah maca biografi nomorna ka Imam Syafi'i. Ya, atak keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat cenah. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad azallakum.
syahrul mubarakun, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Di mana kabarokahanna teh? Lailatul khairin min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buaban kunjana aya anu main kartu buaban kunjana aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos itu mah. Henteu ieu mah henteu. Bawad kunyana. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus tere lembu ujianna. Tah sakaran Nazarudin tadi. Tah dayus. Tah deui. Bangun baturna sieun nyarah kabeh. Itu Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin yang mau mengkadasi lagi tambah leleb kieu Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amin bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah kadengin mungkin tanawan ku mah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ya Allah makaring loba ya pejabat nu ngaji di dieu lain lalagan loba cakaring loba dan moal salaman keng ge sanana geus tetep aing ngampura kanyeuna ge aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh iya pasti bangetnya lain deh cingus ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kala lotor gitu bajuna atuh da balik ke heula atuh pejabat ulah tenang moal naon terus aku mah budak leutik ye urang seseh diri urang melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun mui na gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan jan teu apa caknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Dia moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen hukuman. Tapi cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora
amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureung 1000 tahun mana ting hebat, memang hebat. Tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah. Kitu sana. Iya mapan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kaharepna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap nu ngomong tangkap nu ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris ya naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Ibu ja'alta ummati absara umum a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun memawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha wa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israel baheula 1000 tahun mawa senjata ilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asa di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asa tanggal 20 ulah ekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk mau teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang. Udah. Lu dongeng Lailatul Qadar. Lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur peting-peting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika peting gitu peuting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Aduh saya orang tiku paling manggihan Lailatul Qadar juga jam 12 berang. Wah, tak aku ribu aku dibakar grogol ribu dah. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu
tanggal 27 Ramadan tahun nama dibejakeun netalah mangga ada bimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maut bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateuy geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kanjeng Nabi kelamana man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kali urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye bisa zuhur sarua jeung 70 kali di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar sieun ka Allah kunaon teu nginum sieun ka Allah panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkan kunaon teu ditumpakan sieun ka Allah beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban
dipaksa kuno kolot, ayo siap dan mana tetep sin ka Allah ya kebal kan ya bulan terbalik-balik ayo kajian Ramadan ya bisa sin ka Allah ulah cara orang doyong pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol Masya Allah siap dan dikemewah iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat sabar ganjarannya adalah surga wa syahrul puasa wa syahrul jadi tuhur rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lain lalagaan bulan Ramadan mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa maghfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisikit tamratib gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu disunubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh lain letik-letik ganjaran. Aduh, orang mah diomong gitu teh, diomong gitu, asana loba nu mere ya gua. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolong. Emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayo mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu udah aing ya biar usaha aing hayang ngere Masya Allah gitulah jumlahi di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jangai deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah, itu mengis dobel lagi dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung na kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bunganya keberapa kan? Seri siam bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta keberapa bungana? Mun ngitung kok kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu tahara. Mentakali ya Rasulullah, laisa kullu najidu ma naftirsain kami tentu boga. Yang nyerepang bukaan kala Rasulullah, Kangjeng Rasulullah yang telah ya Allah. Anfattara saiman ala tamratin syurbatin main wazakatil labanin wa syahrun awal rahmatul wa awsatuhu mutratin wa akhiru aiskan minan nas. Sabogana baik boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga sargut cai bikin sargut cai
bogangan seukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga urang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridho Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 30 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelma anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabah alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na ieulah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia tinggal tunggu irah lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu lamun hitungan epimeris aya hitungan nyukom aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam aya fatur rauful manan. Nah lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55 18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya jangan ngomong tegak arti tunggu ulang terima bersih saja bulanan insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55,26 berarti 7 derajat ya arah hilal 12,54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Inilah epimeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat aya nu menang 7 derajat nu kakula menangna 8 derajat kitu 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 darjah 7 darjah 8 darjah masih can karuyat keneh bae serahkeun ka rakyat baru ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada
Aduh. Itu pada ru'yat tuh. Ayo mudah-mudahan. Tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin. Berarti tinggal seberapa deui tak? Tinggal 7 poe deui. Senin na tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui. Kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelasna insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam, kemudian 2 darjah leuwih disulam, nu keur ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulam mah geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja, saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kumaha ge mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tan nu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula ayo geus terus mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge nyana ngahayukeun antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur Jawa Tengah sebab di jerona teu aman ieu kuari mah mudah-mudahan aman ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu dilaluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi demi proposal walaupun puasa kurang no problem demi proposal tak lakur asal ke proposal ulah ditaluturkeun hukumna teu beres engke bensin haram kayak dibeli biasa bae nu akur nu akurat rokok haram teu makruh titik Inggris bijin ngunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana marah haram tapi nggak jualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge tampiling habek greget jaingna teh seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh asa dek bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun ngatu tadi belakang tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah asup karena persyaratan puasa. 2 wa aqlun, boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokokna mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikoun min nawi. Haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Khusus ieu mah wedon. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanana, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men," ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku isia. Ya kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris ke sana nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok Bapak di mana? Ciku, Pak. Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, 2 berangkat, 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan shaut. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nuker hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non pitunggalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kula mah 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa? 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jana. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Ini puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang.
Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah sama oke datang ka ira teu kuat mah sing ade leupeut teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa hidung mengkoning keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na tapi bebeja kakula ge cenah golong mau kupaya gitu mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh jangan leuleus jasa kumaha teu puasa ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sakedeung lah artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan waduh sakit itu gak dampakna tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah aing ditanya aing pamajikan teh 2 ya cabok bisa ku aing dia aing dateng teu kuat anu dihandap tegang terus insyaallah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 taklid 3 itu kok obat wa sihatun sehat nu gering teu kudu puasa nu gering mah teu kudu puasa Allah teh Allah panyaeun dia teh ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana cicing di mah teker musafir lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung moal puasa masalah di ka Surabaya masalah cenah ieu mah jangan naik mobil lagi mobil pribadi ieu di jero aja kuat deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah ngan wajib qada ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh Arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting be niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala ta eta cukup sakitu minimal atawa si irsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Kriya itu ribut Ramadan aja Ramadhani ribut ributkeun Ramadan aja Ramadhani ngaji henteu tapi nyan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban fit taklinahu nyana teh tercela dalam bahasa ai puasana mah sabae kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu geus ditungtun urang ku Syekh Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan aja Ramadhani kuarina urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci aja nanyakeun Ramadan aku aya saya mah keur cerita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak wajib qodo tapi hade niatna mentak di baheula di urang nyuruh aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu shauma ghadin nadai fardhu syahri Ramadan ya lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim
eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niat tah teu kudu di masjid bae. Urang ya ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat tiap hari. Ya jero hate mahal al qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jero hate jeung urang eta semua badina. Hate ye dari hate siga deh. Ke sia mah omong deui. Jadi tas taraweh ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gua jadi. Dicari orang ya cari daripada pohon juga orang pengen niat lagi kuari ke sahur ke besi pohon niat dicari. Nah itu semua jadi. Edak pemajikan Noel. Naon itu Noel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadang kuing cueta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat, penting nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron, mukhtaron, barajahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan, teu naon. Balik ti pabrik, datang ka imah istirahat. Diturut saja teh, waduh, aya urut sahur teu inget saya ketika can ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal. Nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik. Tikat teh dahar ya. Beres dahar, minum nya 2 muk. Ngarokok deui tolong. Beres rokok. Masya Allah. Sakjana orang aing puasa Ramadan. Eta kumaha eta pas kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah. Masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kok kitu bae ge jadi masalah. Nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokot aing pohoan padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah ka mah. Bodoh sia ka. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur heek ngongkong. Emang kitu meureun rangdang sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon yang cucurut naon. Ngongkong. Gegeran bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ada ulah bejaan. Pohoan masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti berang pohoan fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Tah itu ingat orang dahar batal. Ingat orang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya 2 ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalungan. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah.
Tapi lamun sabodonya apa masih orang mah. Ya bodohnya apa guys? Didaharkan ke orang na balem-balem mencap bahasa. Berarti maksud atuh. Mencalangap bahasa, ulah calangap, dicalangapkeun, kunyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman nerima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen deui mah. Inuman teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut teu batal. Dia teu menang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah na cewek ge sapodo ge. Batal gitu. Aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajib ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saetanya na kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima maelah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipikeun dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipikeun teh mun ai cek di ditu kitu mah Itulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohona mun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu. Nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi tipetingna henteu niat poho tipetingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet pae jemna tetep 3:30 teh ngebagen bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong kan entek ngade ke sahur tah jamna bener-bener keuneulah nya bener-bener keuneu cas heula jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 orenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang puting keneh ternyata geus beurang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaum salasi sabana lahu min Ramadan nyana teu puasa disangka kunyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo
nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan kakemur teh ata kakemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng melopok ja ka jero ya ka jero tah pas budak leutik ngeueum we kieu kunaon jangeum lah inget pararana soreng minum eta ulah kos kitu jadi orang ka irung pan sunah istinsak teuing trek banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun ketelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa aidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwan buka dina bulan Ramadan aya 4 macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka izin meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz ka Surabaya sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga qadaaneun taun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qadaana mah hiji ngan bayar fidyah mun 2 tahun tetep qadaana mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah
Kulah ke andai kata ya jelema keur puasa kodok waktuna deui tanggal 28 Saban nyana kodok tanggal 29 nyana jang kodok saeta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukaan sebab pun buka deui waktu teu menang sama wal fidyatu wa iqam non gitu waca mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah dua hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleuna ieu mah demi anak dek nyusuan bae munang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali permata kira qada imkani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyani hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifah mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh kamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetar mobilnya hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul kitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya ini kan geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe numantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe pae nya na pan 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek dituntut bae sapoeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan meneh ditutup ku doa terakhir di dia ayat tamu urang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji nah ieu mah ala kadar penghormatannya sebagai wali kota Tangerang persilakan untuk memberikan sambutan.